Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Mang Eko danget ayeuna Mang Eko nuju sareng Maapen. Ieu juragan Koyo. koyo. Juragan koyo. Juragan koyo. Mung koyona sorang teh koyo ajaib duka ajaibna sapertos kumaha gitu nya. Ta upami hoyong terang koyona sapertos kumaha keajaibana mangga dicek wae di akun di Alpen HD. akunna Mang Apen Alpen HD. Alpen HD channel. Heeh. Tapi klik testimoni koyo ajaib Turki. Tah eta. Sok mangga dibuka kanggo ieuna naon namina teh kanggo pamihoyong terang sapertos kumaha keajaiban koyona. Yang Ya. pengobatan segala macam penyakit. Oke, tong hilap. Pijit tombol merahna ti Mang Eko. Share sareng like. Tong hilap deui kedah di komen. Dukung channel ieu mohon mangga. Wios abdi mah priogingkeun wae pas pemilu. Oh gitu. Saya tuh. Langsung saya gitu. Wargi sadaya nu aya di wewengkon Subang sareng sabudeureunana, arehna dina danget ieu pribados sareng Mang Eko nuju temu ramah hatana pinjung paramah kumargi aya tos lami pisan gitu, tos teu penak sawarsih upami teu leuwat mah nya Mang Eko nya. Nah, aya Tos sawarsih langkung. Danget ieu alhamdulillah biasa soan pribados ka Mang Eko nu aya di angkatan muda Kabah. Di angkatan muda Kabah. Mudah-mudahan mitra sadaya oge dina danget ieu aya dina Ginanjar kawilujengan. Amin. Oge aya dina Ginulur karahayuan tangtosna. Amin. Mitra sadaya oge mudah-mudahan aya dina panangtayungan nu kawasa oge dipasihan kasehatan. Mung upami aya anu kaganggu kasehatan da abdi mah tukang koyo nya. Manawi ieu mah kitu aya nu ngagaduhan panyawat stroke. Aya nu ngagaduhan panyawat lumpuh atana pigijal sareng anu sanesna sae mangga hubungi Mang Eko heula teu sawios gitu. Keun aya rahasiana anu bade disanggakeun atanapi tiasa ngabantos insyaallah milari kasembuhannya atanapi milari landong anu sae tangtosna. Mudah-mudahan janten ngabantos ka mitra sadaya tangtosna. Amin. Amin ya Allah. Tenang. Kadongkapan tamu ge disuguhan. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ya duh menitos. Aya Tos seueur pisan aya tuangeunana leuteunana katambi pisan Mang Eko aduh. Ieu berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Kedah kumaha mulang tarimana tos kieu isin nyalira gitu mitra aduh. kayak wargi Mang Eko keun tepang deui di nu sanesna nya dicekapkeun heula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.